Hormat, gerak. Tegap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Balik kanan, gerak. Ya gengs, jadi ayah sosok Tuhan itu menikarnya pisan tinggali miris pisannya getina meni war ya Allah nya gengs, jadi isuk-isuk ieu aya sosok mayat ibu-ibu nu teu dikenal. Nya teningnya uguhan itu meuni karunya pisan tingali getihna miris pisannya kondisina. Warga di dieu teh sieun getihna meuni war ieu. Ya Allah, astagfirullah. Sieun pisan. Wargana geus pada nyarawa. Telepon polisi. Ieu koman Tandu. Woi, lama woi. Tandu woi. Audio Jungle. Audio Jungle. Wilujeng enjing pamirsa dayana, abdi ayeuna nuju aya tempat di mana kapanggihna ibu-ibu dina kaayaan tos teu aya nyawana. Korban teh disangka jadi korban pembunuhan teras langsung dipicen dina semak-semak. Warga di dieu langsung nengan identitas korban sarta nyaritakeun sadayana ka pihak keluarga korban. Pihak polisi langsung ngumpulkeun keterangan keur nengan saha palakuna. Di dieu tos aya pihak keluarga korban nu tungtungna ruas sarta sedih ningali kaayaan korban anu tos teu aya. Satebih ieu masih ditayang ngajak pelaku anu ngelakukan pembunuhan ieu. Sakitu nu dupi ka hatur nuhun. Wilujeng barang, Pak. Bilang anu teh dibantos, Pak. Abdi teh di pihak kula warga nu kamari. Oh, mohon Pak, abang di pihak polisi bade nuntun beberapa keterangan ti Bapak. Non aya nu Bapak terang
bukti sameme kejadian eta. Oh mohon abdi teh salaku ti pihak polisian bade minta babala keterangan ti keluarga tak naon wae ti keluarga teh nu nyaho sameme kejadian. Asal mah kamari teh bade kabuneur rencana Pak. Oh, hari ti korban teh aya musuh atau saingan teh tah? Henteu da, anjeunna teh beger pisan nyelmina. Hari ti korban aya barang nu leungit teu? Motor angkul rencana begal Pak. Oh, geus mohon atuh ke namun barang bukti sa pelaku geus kabagi ku abdi dikabaran. Punten pisan ada di batas ya Pak. Mohon ke diusahakeun. Orang manggil mana ka dia aya nu bade nu urang ngomongkeun. Masa nu kasus nu kamari teh Pan. Si sata almarhum Ningsih eta teh kamari kan geus penyelidikan. Nah, urang teh kan boga bukti-buktina. Tah, urang teh geus simpulkeun ieu teh kasus pembegalan. Kunaon urang bisa nimbulkeun ke situ? Nu pertama teh kan motorna hilang. Nu kadua perhiasanna ge hilang. Tah, soalnya ge di tempat lain teh aya kasus pencurian oge di ditu teh. Sarua kos itu teh. Sarua. Nah, mungkin ieu teh kasus pembegalan. Karena urang teh engke teh dilakukan penyelidikan lebih lanjutnya. Masalah ieu diseriuskeun. Siap. Oke? Ya. Oke, mana jeung urang si Ojan jeung si Puspita. Siap, siap. Jadi kumaha perkembangan kasus kamari? Perkembangan kasus nu kamari teh masih kira bukti dan dari sisi saksina dan bukti-buktina. Nah, urang teh ngarepkeun komandan nyieun tim khusus ke nyelidikan kasus nu kamari. Ya. Terus juga kamari orang baru nemukeun hiji saksi. Siap izin dan. Mangga cari. Londan. Izin dan pada nyarios aya laporan. Mangga. Siap, tadi yang melaporkan kecelakaan motor di daerah Kapolitan. Tah, korbannya teh awet deui dan Waduh. Kasus nambahan deui wae. Maneh Pak Ujan, kunaon pas waktu rapat sare? Pura komandan, abdi kepenting di begadang. Kumarek anggeus amun maneh sare wae. Pura komandan. Jadi kieu. Jadi urang anggeuskeun kasus ieu. Urang bagi jadi 2 tim. Tim pertama, tim Alpha. Bambang sareng Kosasi. Siap. Tim kedua, tim Bravo. Paujan jeung Puspita. Siap. Kumaha? Aya nang saesa barang motor nu dicopet. Ayeuna mah geus aya 10 leuwih bos anu dicopet ku urang bos. Alus. Ayo. Tah. Ini si Dadang jeung si Daus kemana mah teu katempo? Santai bos maraneana deuk keur nareangan motor deui. Oh. Heeh. Alus. Ayo orang Ayo, minum lah.
Jadi kemari abdi jeung kosasi geus melakukan penyelidikan di TKP. Aya beberapa saksi nu nuturkeun bahwa kamari teh kejadian teh aya 2 orang nu melakukan. 2 apa 3 apa 2 sih? 3 orang nu melakukan. Jadi teh kieu kasusna Pak. Turun. Cek urang turunnya turun, murugut pisan. Gak sawa-sawa goren pisan ngalang dan batur. Turun atau nyawa mana ngelayang? Tolong. Yeh, mah ngajakeun ieu mah dang yang tadi bunuh si Gana. Duh, paeh di dang. Ieu mah tadi ka manakeun ieu? Dibuang we ka ditu lah. Ayo tuh buru-buru kungku sasa. Ayo kabur sasa buru-buru. Jadi gitu kejadian dan Lapor komandan. tadi. Jadi kieu komandan. Oh iya. Tadi teh abdi jeung Puspita teh atas menemukan hiji bukti tentang pencurian motor di daerah Karangpawitan. Jadi tadi teh abdi teh tos ambil rekaman CCTV di ibu kos nu di aya di daerah Karangpawitan eta. Mangga ditinggal komandan. Malah sok dicolokeun ka. Colokeun wae. Terus komandan, mangga setel. Oh, jadi teh kitu kejadian. Mohon komandan, jadi teh emang di saksi oge loba nu nyarioskeun bahwa di daerah teh emang rawan. Pas loba kejadian di tempat eta geus. Nah, loba motor euy. Cokot. Kebenaran pisan, aya kuncina. Jadi lokasi itu nu biasa begal cari mangsa di dieu. Nah, ini kayak mana? Dan motor di dieu tah. Oke, orang awaskan dari dia. Ya. Jadi kayak mana dibantu ku informat. Kayak informat can data. Kayak mana? Tidak amat sih tungguan teh. Santai. Jadi informasi naon kamari. Jadi kamari mana kan aya di TKP. Kumaha ceritana? Tah nya Pak, abdi teh pas liwat ningali aya segerombolan jelema. Bro, ngajak. Oh, bisa.
Ada yang lagi deketin aku. Aku pura-pura gak tahu. Tiap hari nanyain aku. Udah makan, udah mandi, udah tidur, udah nanya melulu. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Aku tahu maksud dirimu, diam-diam suka padaku. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Jangan diam-diam begitu, ketiban gajah kamu baru tahu. Usaha sih boleh usaha. Tapi gak gitu juga keles. Tiap hari nanyain aku. Udah makan, udah mandi, udah tidur, udah nanya melulu. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Aku tahu maksud dirimu, diam-diam suka padaku. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Jangan diam-diam begitu, ketiban gajah kamu baru tahu. Nah, karek datang ya. Wae silah gila. Tempura, Kang. Oh, siap. Ayo urang Jadi ngeulah. kumaha? Aduh, kumaha ya? Bisa. Kumaha ya, Us? Teu bisa. Yarap. Angkat tangan. Yarap. Jarap. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nya ini begal terus ketangkep dua-duana. Oh nya tuh mohon. Terus dek kumaha, Pak? Engke urang ka ditu. Tahan. Oh, nya Pak, mohon. Nya Pak. Turun, Pak. Assalamualaikum. Ini mana komandan nih, datang kan? Gedeung deui cenah dek ka dieu. Tungguan. Gila komandan teh. Kalau ngomong ieu we. Nya ieu.
Di mana markas mana? Woi, jawab woi. Di mana markas mana, woi? Jalan Mawar, Pak. Sawah komplotan nak? Sawah ayah berapa orang? Itu, Pak. Buset. Jadi mana pelakunya? Nu begal kamari? Ayah sadari. Ayah sadari. Ayah Pak. Salah. Mana empat, Pak? Saya ngomong. Ayah ngomong tuh di tempoan tang diri gitu. Sangat sama, enak. Empat, Pak. Saya ngomong. Di mana nak? Nyaho, Pak. Tenyaho, tenyepin aku tenyaho mana? Nyaho tuh. Tuh, Pak. Jawab apa tuh? Tenang. Nyaho. Benar. Benar, Pak. Si anak buahna atau naon nak? Jawab. Si Omang teh bos mana lain? Lain, Pak. Di mana markasna? Di mana? Nyaho, Pak. Tenyaho pira aku tenyaho. Mana anak buahna kan? Lain, Pak. Benar. Benar. Kamu mana lain anak buahna ku naon mana ngomong si Omang jeung saya eta babaturan mana? Itu kan pembaturan, Pak. Lain anak buah. Di mana nak? Nyaho. Assalamualaikum Kang. Oh, waalaikumsalam Kang. Hah? Bentar ya. Bari milarian motor euy. Mangga ayo, sok pilih weh. Cobian sok mangga. Kira-kira hargana marira teh Kang? Ngan saukur 4 jutaan Kang. 4 jutanya. Rarae motorna mah Kang. Heeh. Ieu teh bodong kabeh apa mah Kang? Nyanang gitu bodong beureun. Oh, nya Kang ya. Da aya STNK-an. Oh. Tah, ari nu ieu. Mana Kang tadi? Bagus ya Kang warna parkirnya ya. Sok-sok. Coba ya. Iya. Mantap ya Kang ya. Biru yang bodas. Heeh, warna. Bade nu ieu wae. Kang ieu sigana mah. Tuh, mantap pisan resep warnana teh ya. Oh iya mah tuh, poster itu warnana tuh. Kamu nu ieu cekat 5 jutaan Kang. 5 juta, kira aku 5 juta Kang ah. Heeh. Soalnya di warna ge tos unggul Kang. Juta, 4 juta setengah lah Kang. 5 juta teuing mah tuh. Biasa Kang. Jadi kurang tos halus sebagainya makan. Angkatan! Jangan bergerak! Angkatan! Ayo naon ieu? Tahan, Jan! Cing, sia, cing. Naonan euy, cing. Woi! King, ya. Bos, dia polisi tiruan terek kumahakeun coba ya. Ya. Oh, ngetak bos. Udang! Woi. Tah aya pistol beneran ku aing. Jadi jagoan sih ya di dia. Boy. Udah, hoi. Langsung sia. Udah. Udah. Woi, udah, woi. Ada bus ya. Mana sih? Dingin Nah, udah, woi. Tak, bos besar datang. Itu mana? Kenal. Luas. Jadi mana selama ini? Andeng. Icing, euy. Paskeun aing dia. Oh, woi, tempatkan woi. Patahin dia. Icing. Yang para perusak masyarakat. Wah nih. Jedog, siang aja dog, boy. Ini dia. Mana naon? Pas dia. Icing. Mana masih nanya, masih nanya. Mana masih Aja dog, boy. kenalan orang langsung ke kamu. Sanggeus kabeh. Sanggeus mah teh ngakunin kabeh ke urang. Mana masih nanya kunaon? Bodoh. Ah, ini kok bodoh. Dog. Cing. Jedog, sia jedog. Aing teh kemana? Sia.
Ya. Kejadian dimulai sendiri. Tandu. Tandu. Woi, sama woi. Tandu woi. Sopan Sardung. Nyau siang madung kesopan pisan ka bos teh. Biruk deh. Ye, memeh naon teh bismillah heula. Bismillahirrahmanirrahim. Tah eta hurung duduk. Parah. Ayo, kurang main kartu lah. Beresan. Cok. Gawe marane, aralus. Ada orang berhasil. Permarane. Terus, bola masuk bos. Gelos sama bos dari sorang. Heula busia eta duit. Gening. Ayo, ini mah orang ngeplay lah. Pera. Ora. Woi, pasin woi. Pasko. Icing dipotong ya. Gandeng. Cek polisi gadungan. Polisi. Duduk. Icing. Paska. Icing, oi. Paskan. Tokrak. Ayo polisi. Para bos, ini mana bos? Woi, Icing. Anan. Icing, nguncap baik-baik. Aman. Jujur, kurang tanyakan mana bisa kosio. Tapi udah tutup dihukum. Akhirna, sang waktu ngabuktikan saha anu sabenerna salah, saha anu sabenerna palaku tina kabeh kajahatan anu aya. Pikeun saha wae anu lalajo ieu film, cik tong sok nyimpen dendem ka sasaha. Sabab ku dendem, jalma bisa berubah jadi jalma nu mere kasusah ka jalma nu teu salah. What are we actually made of? Beneath the colors, beneath our similarities and differences. And our failures and achievements. We are the children of the universe. We exist to push all the boundaries. We are a never-ending flame. Uncontainable, just like the sun. Listen to our eternal heartbeat as we march to greatness. We are the energy. Asian Games 2018. Energy of Asia.